Sungkan miang paturai kudu paanggang kota Sumedang muntangan kadenah malang. Jadi ulah kaget lamun engke si ceramahna pasti bakal loba salahna. Tah lamun loba salahna tong dicararekan. Anu salah lain Kang Ibing, kajen kumaha ge nu salah mah jelas anu manggil. Nya anu manggil geus nyaho bodor der titah ceramah agama. Lamun ditanyakeun nah atuh maka daek apan dibayar. Tapi sok sanajan bari heureuy sim kuring ka dieu boga harapan utamana keur adi-adi para pemuda urang dieu harapanna mah teu pira sugan we bari lalajo bari ngadengekeun bari seuri sugan sing timbul kareteg dina hate anu kieu ye eta si Ibing bodor daekeun jeung bisaeun dakwah piraku aing teu bisa jeung teu kabita tah sahanu nyaho engke mubalik besar siga Aagim siga Kiai Haji Zainuddin MZ insyaallah lahir ti bobos teu cukup amin da kudu diajar masing amin-aminan ge ai marabok mah moal jadi sia ngabejaan we tah ieu keprok berarti sok aya nu mabok ieu tuh ieu keur adi-adi budak ngora Kang Ibing menganyurkeun lain pupujieunnya sok dialajar agama mah keur ngora da ayeuna mah ustad seueur kiai seueur pasantren aya bapak ulama seueur sok dialajar lainna naon bisi kaduhung tak karasana mah ku Kang Ibing ye dalam mencacakan sim kuring baheula mah santren ayeuna geus jadi kiai meureun ayeuna mah hayang diajar agama teh geus teu kaburu pabaliut waktuna jeung neangan beas matak sok dialajar agama sing jero tapi ulah poho dialajar ilmu pengetahuan da ieu teh zaman kamajuan bisi tinggalin sok dialajar politik sosial ekonomi teknik diajar tapi agama sok dialajar bahasa Arab da eta teh bahasa Al-Qur'an tapi ulah poho dialajar bahasa Inggris Prancis Jerman Jepang dari teh zaman kemajuan bisi tinggalin ye Kang Ibing modaek cumarita kieu lantaran kungsi ngalaman hiji kejadian anu moal poho saumur umur tah saya ingat hiji mangsa si Ibing dipenta ceramah ngadadak di Australia Pak di hareupeun mahasiswa University of New South Wales Sydney anu hadirna bangsa profesor doktor jeung mahasiswa salianti anu muslim teh anu non muslim nage loba cing rek kumaha si Ibing bisa ceramah di Australia lamun teu belul bahasa Inggris sabab dibere ceramah ku bahasa Sunda sarua jeung hayam nyarita hareupeun soang masing-masing tah ieu aya nu moal poho saumur ieu kulantaran harita ceramahna ngadadak asa teu pira jeung singkat ukur ngabahas teh Al-Fatihah eta ge teu tamat tapi aya hiji kejadian kana moal poho saya ingat nerangkeun Al-Fatihah make bahasa Inggris Bismillahirrahmanirrahim in the name of Allah the compassionate the merciful Alhamdulillahirabbil alamin praise belong to Allah the Lord of the creation Ar-Rahmanir-Rahim the compassionate the merciful Malik Yaumiddin, the King of Judgment Day. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone we worship and to you alone we pray for help. Ihdinas siratal mustaqim, please guide us to the straight path. Karek ge sametinya aya profesor bule ceuri. Lamun cek bahasa Inggris nama leweh. Teu naon atuh dipabaliut deui. Barang geus beres eta si profesor bule nyampeurkeun ka sim kuring Pak nanyakeun lamun dina basa Sunda mah pertanyaanna kira-kira kieu lur naon dibaca ku anjeun tadi cek sim kuring Al-Fatihah ari kitu kunaon endah pisan saya mah yakin eta lain meunang jelema
Dijawab ku Kang Ibing, memang lain menang jelema eta mah kalamullah firman Allah umul kitab. Panjang pertanyaan eta profesor tungtunangan hiji pertanyaan akhir nama. Cing dulur bejaan kumaha carana lamun simkuring hayang asup Islam. Allahu Akbar. Profesor Australia asup Islamna lain kiai ku bodor Pak. Matak dialajar. Tuh. Ye. Kada mah kanggo budak ngorah heula Pak. Diajar ilmu pengetahuan teh lain ngajauhan karena agama tapi lebih yakin. Si Ibing mah yakin karena Islam lain cek ajengan, lain cek kiai lain menang neangan sorangan we Pak. Saya mah yakin, saya yakinnya. Contoh teu kudu jauh ieu. Mun teu lepat surat Yunus ayat 20 duka 30 tareangan we. Mun teu salah mah kieu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Wa ma yukhrijul hayya minal mayyiti. Allah ngaluarkeun anu hirup tinu paeh. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Ngaluarkeun anu paeh tinu hirup. Ngaluarkeun hirup tinu paeh, anu paeh tinu hirup. Ditanyakeun ku Kang Ibing ka Bapak ajengan, ka Bapak Kiai, ceuk Bapak Kiai engke jaga di akhirat. Di mana geus kiamat anu maraot teh dihudang-hudangkeun deui tu geuning gelas anu hirup dikaluarkeun tinu paeh cek ajengan. Tapi si Ibing lain hiji mangsa di leuweung Pak keur ulin ka leuweung ningali aya tangkal kai anu geus runtuh geus paeh geus koropok Pak geus paeh we. Tina tangkal kai anu koropok eta kalaluar suung anu hirup. Allahu Akbar, anu hirup kaluar tinu paeh. Bener pisan Bapak. Cing sok samana ajengan tolak, ieu bener. Keun anu paeh kaluar tinu hirup. Bapak o Ibu uningan tangkal karet Bu. Apa tangkal karet teh hirup? Leres. Ari geutahna mah barang paeh. Eta geutah karet kalaluar tina tangkal karet. Allahu Akbar, anu paeh kaluar tinu hirup. Bener pisan. Ceuk si Ibing bodoh sia nu asup Islam. Sok wani saya mah tanggung jawab bodoh nu asup Islam sia. Islam saja tu benerna. Kang Ibing mah ditodong ku pesto moal pindah Pak. Agama moal yakin inna dina indallahi Islam tuh. Tah keur adi di barudak ngora sok diajar. Ulah memabokan lah. Bisi mah bisi nyinggung-nyinggung seetik. Bisi aya nu sok marabok di nu sok selebor. Kang Ibing mah beda jeung Bapak Kiai jeung Bapak polisi beda. Ari Bapak polisi mah anak muda jangan mabok itu melanggar hukum. Heuh geus nyaho. Jawab Bapak Kiai, barudak ngora ulah sok mabok eta teh haram sumuhun terang. Lain kitu atuh ka budak ngora mah. Yeuh bisi rek mabok mah turut ajengan koboy. Budak ngora arek mabok jung tah kudu kitu eta ajengan ngaranna. Si Ibing manian ajeun tanggung jawab bisi rek selebor rek mabok jung si Ibing tanggung jawab asal syaratna hiji tong kapanggih ku jelema ngan sakitu. Matak lamun rek mabok neangan imah kosong kunci sorangan ceuk si Ibing meunang mabok tong kapanggih ku jelema. Oh jelema eueuh nginum we. Awas tong kapanggih ku jelema nginum. Memeh nginum tanya heula aing jelema lain. Jelema kapanggih keneh entong sia bejaan we. Kecuali lamun kieu asup ka imah kosong kunci ceuk si Ibing meunang mabok meunang. Oh jelema eueuh nginum, memeh nginum tanya heula. Aing jelema lain aing mah monyet. Heuh sok atuh gerang ngarinu monyet. Mangga arareueut monyet anu ulah teh jelema. Yeuh lamun hayang mabok entong meuli PBK ganja minuman keras entong kasek lebar duit. Hayang-hayang teuing mabok mangke bubaran tidak pangajian ieu praktekkeun tah. Bisi hayang mabok hakan teh kotok. Teu kudu loba teuing setengah emer ge insyaallah mabok. Jaba ku polisi ge moal dina naon. Mun ngagoler ditanya, "Kunaon je?" "Darti kotok, Pak." "Geus." Paling ge polisi seuri da moal dibui. Teu acan mabok keneh ku tai kotok, cobian nganggo tai ucing sakaleng mah. Paros rara hasil. Nah, sia teh. Tuh. Ye buat adik-adik anak muda. Naon poho deui. Oke, sudah bingung aing mah. Iya bingung kakara dibobos ya tangkal di bajuan
bener dia mah taat pisan karena peraturan kekarak neuleuh aing mah tangkal di bajuan pika dibakutet nah ada di bajuan yang mau protes setengah harti orang dia mah duh lamun kacipta beunghar namun kudu ngabajuan kebon tah itu pohode jadi nguruskeun tangkal atuh. Ayeuna orang ngumpul di dia ngariung teh di nararaga Tasyakur bin Nikmah nikahna Neng Lilis Sulistianawati sareng Cep Muhammad Latif Somantri. Ya urang darwakeun ku sadayana mudah-mudahan Neng Lilis sareng Cep Latif rumah tanggana sing runtut raut nyebu sing lambat lambut terang ibu lambat lambut lambat lambut teh ari lambut teh lemesna tina beuteung urang Sunda baheula mah lamun nyeri beuteung teh teu raraos lambut ari lambat hartina lila jadi lambat lambut teh sing lila di luhur beuteung ahkeun bae kumaha kuring we nah tah keur Lilis Neng Lilis sareng Cep Latif ya didoakeunnya Lilis jeung Latif pamajikan jeung salaki dina rumah tangga mah kudu jiga leuweung jeung maung. Lilis pamajikan dina rumah tangga mah kudu jadi leuweung, Latif salaki caroge kudu jadi maung. Jadi maung kumaha lain hartina Latif kudu gagauran unggal peuting lain. Ieu naon ni pabaliut wae euy teh lieur aing mah. Ya ari maung teh raja hutan sato galak nu paling dipikasieun eueun nu teu sieunun ku maung tapi sakitu raja hutan sakitu galakna maung lamun manggih bahaya moal ka mana lumpatna nu aman pasti kaleuweung tah kudu kitu sabalikna leuweung moal wanieun aya nu ngadeuketan komo lamun ngasupan lamun nyahueun di jerona aya maungan tah ulah nepikeun ka maung eueuh dahareun datang aing mah sok mangga baikeun heula abi terat biasa nyarita lamun ceramah pabaliut jeung dahareun tuh kitu dina rumah tangga mah hade nya mata Kang Ibu moal aya nu wanieun asup kaleuweung lamun nyahon di jerona aya maungan tah kulantaran kitu ayeuna Kang Ibing pangheulana arek makelan keur Neng Lilis panganten istri tos teuing ribut Neng Lilis sebagai istri didoakeun ku Kang Ibing mudah-mudahan Lilis sing jadi awewe nya keula tong kasiri dengkeun heula atuh sing jadi awewe nu kumaha didoakeun ku Kang Ibing Lilis sing jadi awewe nu hade anu geulis geulis ceuk saha geulis mah kudu ceuk ajaran Islam ulah geulis ceuk jelema da geulis ceuk jelema mah teu sarua geulis ceuk urang bobos cantang tu geulis ceuk urang India geulis ceuk urang India bawa teuing goreng ceuk urang Amerika geulis ceuk urang Amerika bawa teuing ceuk urang Jepang mah goreng patut henteu sarua Kang Ibing kungsi ningali dina hiji majalah potret ratu kecantikan negro tah nya leungseurikeun berarti ngahina sia ka urang negro matak disebut ratu kecantikan ge cenah di negro mah panggeulisna loba pemuda negro nu kaedanan tapi barang ningali potretna Masya Allah si Ibing mah dibere ge embung lantaran naon geulisna ceuk negro ari nu hade mah nu geulis mah kudu ceuk ajaran Islam awewe nu kumaha nu geulis ceuk ajaran Islam nu hade awas ye Neng Lilis gampang tapi hese khairun nisa'i man tasruka ija absurta wa tuti'uka ija amarta wa tahfaz ghaibataka fi nafsiha wa malik ngan sakitu
awewe nu geulis nu hade mah pikaresepeun lamun ditempo, taat lamun diparentah ku salaki, jeung bisa ngajaga ngaran jeung kahormatan salaki, komo lamun keur eueuh di imah ngan sakitu. Sok mangga we mangga saepeun heula sok. Sok saepeun heula sok tenang we. Lamun ditempo ta ieu matak neng Lilis, ibu, ece, wa ari awe muslimah mah kudu ngageulis. Lain ulah lamun aya ajeung anu nyebatkeun tong ngageulis salah. Kudu ngageulis. Ngarah resepeun anu nempo, saha anu nempona? Salaki. Ari ayeuna mah teu dititah ge awewe teh geus ngageulis. Pipi didempul, halis dimehungan, beuweut bibir dibeureman, ngarah resepeun nu nempo, saha? Batur. Matak awewe ayeuna mah kakarak dangdan namun rek laju layar tancap, rek kaonangan, arek ulin ka kota ngageulis, ngarah resepeun nu nempo, saha? Batur. Tapi di imah hareupeun salaki dangdanan, masya Allah. Isuk-isuk buk ditalian keneh ku kabel, kutang geus ladah, dah diri ka itu ka dieu. Wah, rek kumaha salaki resepeun, neuleuna ge hayang motret ku Maryam. Ye Bu, Pak, apan ye Lilis pangih jeung Latif, ibu papenak jeung bapak, akang pangih jeung ece, modalna mah ukur hiji, cinta. Henteu cinta mah hese. Bedog wae bedog moal asup kana sarangka, lamun sarangkana ka ditu ka dieu wae teu daek cicing. Cinta, ari cinta teh garis besarna dibagi dua, hiji mawadah, dua rohmah, keun sakinah mapaneuri. Ari mawadah lahiriah, bapa ningali ibu, ibu ningali bapa, ningali lahiriahna heula. Bapa ge ningali ibu, aduh resep ningali bibirna, resep ningali buukna, resep ningali kulitna. Ibu ge kitu ka bapa, aduh resep ningali jangkungna, resep ningali kumisna, resep ningali dompetna, mawadah lahiriah. Udah kajian kasep ya dompetan mah keuna naon. Mawadah lahiriah, tapi nu ngaranna lahiriah bisa robah. Kunaon robahna? Ku umur, ku moneter, bisa robah. Buuk nu tadina gomplok, beki kolot, beki curiwis. Lila-lila turun jiga anak manuk. Kulit nu tadina kenceng beki kolot ting rariut, lila-lila juga dorok-dorok atah kacayan. Tadi mana mawadah geus robah ulah kaget, lalaki mah sok pindah nempo mawadah sejen. Lain cek si ibing sok apana aya diisyaratkeun dina ajaran agama. Zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i, dijadikeun lalaki mah cinta jeung syahwat ka awewe. Tuh ibu ce, matak lamun salaki lamun caroge ngareret ningali nu geulis entong ngambek, malah ibu teh kudu syukur. Alhamdulillah nuhun Gusti, geuning salaki abdi teh normal keneh. Ye tibatan ke salaki hayo we ngareretan mebikang pan reuwas. Menang ningali nu geulis menang sakali eta mati Allah, anu kadua katilu tong diturut eta ti setan. Lalaki sekali we ningali nu geulis mah aduh geulis euy Allahu Akbar geus meunang. Tanu kadua anu teu meunang mah di mana imahna nya ta eta nu bahaya mah. Di mana mawadah geus robah supaya salaki henteu pindah geuwat gantian ku rohmah ku kanyaah. Lamun geus katalian ku kanyaah catet moal aya lalaki nu nyeleweng ti pamajikanana moal lah. Lain ceuk batur tah si ibing. Kang Ibing mah jiga Korea kieu ge bintang film Pak. Lamun keur syuting film ibu eta nu ngaranna awewe masyaallah. Ti mimiti anu meujeuhna cetrokeun nepi ka meujeuhna talapungeun aya. Loba nu bogoheun ka si Ibing loba. Si Ibingna komo jujur we lah. Tapi didinya aya rohmah ti pamajikan anu nalian. Sia bogoh ka aing pedah we aing keur boga duit. Aing teu boga duit mah cantang tu sia daekeun. Aing rasa ingat ke pamajikan teu boga duit dia manganyukeun rokok ka warung, balik deui ka imah. Sia bogoh ka aing keur sehat. Aing teu sehat mah gering mah cantang tu daek ngurus. Pamajikan mah asup angin nge mangerokeun, balik deui ka imah.
salah sahiji ciri lamun lalaki geus katalian ku roh mah di mana-mana lalaki mah sieuneun ku pamajikanana. Sok tanyakeun kajen kumis segede galengan hui lah sieun ku pamajikan mah. Lain sieun dicabok, lain sieun ditampiling bu, sieun leungiteun kanyaan. Kang Ibing mah dimusuhan paribasana ku koboy 1000 wani kene, dimusuhan ku inung budak hiji di imah teu tenang hirup sok rasakeun Pak. Lalajo televisi celenge teu ditanya, dahar sorangan teu dibaturan. Coba kan untung we imahna leutik, jadi mun musuh teh papanggih deui tareh wawu, mun gede mah riweuh. Matak turutan tah Latif, Lilis, rumah tangga mah jaga Kang Ibing 35 tahun rumah tangga jeung pamajikan, alhamdulillah sarege patongong-tongong. Kang Ibing nongongan lalangit, pamajikan nongongan dipan. Ya, geus budak motong seuri moal kapikir sia. Tah patongong-tongong papanurang teh. Tuh. Kekara kapikir heueuhnya cenah. Tuh menyenangkan bila dipandang. Tak. Kemudian anu kadua awewe anu hade mah taat lamun diparentah ku salaki asal parentahna tidak melanggar ajaran agama Islam. Ari melanggar ajaran agama mah ulah neng jadi pamajikan akang rek pindah agama wayahna we neng kudu milu entong. Inna dina indallahi Islam, sanyana agama nu paling dipirido sisi Allah adalah Islam. Kang Ibing menyebut kita lain naon enak loba jurig jiliburi dialog ku supermi pindah dibibita ku pagawean pindah montong Islam yang paling benar. Mun aya nu ngajak ojok teu balik kitu teu bejakeun ka kiai kasih Ibing urang pek-pek tuman. Ye Pak taat lamun diparentah biasana kade ye neng Lilis Cep Latif ari awewe anyar panganten mah taat wae ka salaki da anyar panganten cing geulis pangyarakeun sepatu AA dereg-deg bari ogoan ting sayang ambilin rokok durug-dug bari nyampeurkeun da anyar kene engke anak geus genep mimiti siaman tanggung cing mah eta kadekeun rokok teh na teu kadeleh kokod keuriweuh tuh nyebutna ge kokod ih cokot teh ku sorangan. Ye aya keur anyar panganten mah komo keur bobogohan malah loba nipu. Rek awelek lalaki sok keur bobogohan mah sabeca jeung kabogoh hayang hitut gede empet-empet ditahan daerah. Engke mah anak geus genep dihajakeun. Tah sia ubar nyeri huntu kitu. Tah keun ka mana we ceramah mah. Taat lamun diparentah. Nu katilu awewe nu hade mah bisa ngajaga ngaran jeung kahormatan salaki komo lamun keur eueuh di imah sabab ngaran salaki sok kabawa ku pamajikan. Ayeuna ye Lilis nikah jeung Latif entong kaget lamun diserebutna Ibu Latif. Latif bager Lilis cerewet kabawa eta Latif. Cerewet pisan ibu eta tah saha eta Ibu Latif? Nyaho Ibu Latif. Latif bager Lilis pedit angre ke babawa muni pedit pisan ibu eta tah saha eta Ibu Latif tuh. Latif mah insyaallah moal mamawa ka Lilis sugan ceuk batur teh meni galak bapak eta tah saha eta Palilis nah make jeung Palilis angre we Pa Latif dijawab Palilis teu pugu-pugu. Tuh bisa ngajaga ngaran jeung kahormatan salaki mata kudu apik pamajikan mah. Dadi urang mah kadang-kadang sok salah si Ibing jadi ketua RT pamajikan si Ibing we ai di urang mah lain Kang Ibing jadi ketua RT eta pamajikan diserebutna Ibu RT muni asa leuwih RT tibatan RT eta pamajikan nepi kacap oge di bawah ku pamajikan eta nu salah ibu pejabat sok asa leuwih ti pejabatna tah eta nu ngaco mah jaga ngaran salaki antar lain ngajaga mah teu kudu jauh-jauh tah ieu duh aing mah ngomongkeun batur ngajaga biwir kunaon Kang Ibing nyebutkeun kitu di luar negeri mah anu sok loba ngomongkeun batur teh ibu-ibu di luar negeri mah ai di urang mah sarua bari balanya bari ngasuh budak bari arisan ieu lamun teu ngomongkeun batur ngadadak jeding ieu sagala dicaritakeun tatangga nyeun imah loteng sa RW ngomong kabeh
tatangga ganti mobil sa RT nyararita nu paling hebat nepi ka nyaho ka nyicil-nyicilna. Aya tatangga anyar ibu-ibu anyar pindah geulis ku geulisna diaromongkeun. Euceu resepnya ningali ibu eta nu anyar pindah meuli geulis. Nya meuli siga putri ngan hanjakalnya tah mimitina. Kunaon kitu? Ari pamajikanna geulis ari salakina meuli jiga perah bedog. Har Aisyah. Padahal teteh wailul likuli humazati lumajah. Cilaka jelema nu sok moyok jeung ngomongkeun batur. Cilaka Bu. Matak lamun rek ngomongkeun batur inget kana ceramah si Ibing ditahan we geus. Aya naon ece? Geus. Bisi kieu ayeuna ngadengikeun ceramah unguk-ungukan jigan heueuh bari balik bere ngarobrol. Tak kadenge ulah sok ngomongkeun batur doraka. Nya ece geuning teu meunang nya. Matak ti ayeuna mah urang ulah ngomongkeun baturnya nya entong jiga si ibu itu tuh. Sarua wae atuh sia. Dionang kanu hajat balik tinu hajat diaromongkeun ngadengkeun ceramah si Ibing ayeuna balik ti dieu gersok tarohan si Ibing diaromongkeun euceu ti kadeukeutan mah jiga monyet paduli teuing tuh bisa menjaga nama dan kehormatan suami hade ye Neng Lilis ibu euceu peraturan Islam peraturan ajaran Islam keur awewe mah keras kade Neng Lilis ye contoh la yahluana rajulun bi imra'atin illa wa ma akhaju mahram teu meunang awewe paduduaan jeung lalaki lamun teu dibarengan teu dikawal ku mahram teh nu haram dikawin lanceuk haram dikawin aki bapa aki pokona nu haram dikawin jadi teu meunang awewe paduduaan jeung lalaki tah kecuali dikawal kuno tadi lamun kitu Kang Ibing kumaha barudak ngora ayeuna malam minggu bobogohan duaan meunang teu si Ibing tanggung jawab meunang asal geus baroga STTB surat tanda tamat bobogohan ti KUA ari geus diteken mah kulebe jung wae boro-boro rek bobogohan di kamar rek diurut tangkal kalapa ge jung sia ulah sote lamun lain muhrim matak ibu mun gaduh anak awewe di aperan ku lalaki tong sina diantep paduduaan Bu bisi asup angin ayeuna teh ngagalaksa pelendung kabur arek naon tuh malah cek ajaran Islam naha antakallaman nisa'u illa bi idzni azwajihin teu meunang awewe nu geus boga salaki diajak ngobrol ku lalaki sejen tanpa idin ti salakina nyaho tah diajak ngobrol kumaha umpamana kieu ye Latif keur teu aya di imah Lilis sorangan jol aya semah lalaki punten Bu dupi Palatif aya teu aya engke we ka dieu deui eta nu alus mah ulah wani-wani mangga atuh linggih antosan dar disuguhan dar diajak ngobrol duaan sailila montong tapi Kang Ibing da ieu mah semahna lain sejen sobat salaki di kantor babaturan baheula tetangga deukeut eueuh urusannya catet lamun setan euteup jadi nu katilu jadi tak penyelewengan ngabejaan nu apik malah cek ajaran Islam lamun awewe nu geus boga salaki init ninggalkeun imah tanpa idin ti salakina eta awewe dimurkai Allah jeung dikutuk ku malaikat sancan balik deui ka imah jeung dihampura ku salakina matak ibu euceu Neng Lilis lamun rek init ninggalkeun imah bebeja ka salaki wayahna ieu ajaran Islam minta izin mah gampang pisa poeun pi 2 poeun namun perlu pisa minggueun pa minggu hareup mah rek ka pangajian kenging henteu lamun ceuk bapa jung wae mah init tapi lamun ceuk bapa geus cicing mah tong ka mana-mana paduli ting pejabat saha nu nyamper tong init ieu ajaran Islam Allah Kang Ibing geuning ajaran Islam meni keras kitu ka awewe teh kieu teu meunang kitu entong kieu ulah kieu entong ai lalaki mah balik peuting bebas balik init jam sabaraha meunang lamun kitu awewe mah dikekang lain dikekang dilindungi dijaga lantaran awewe mah mahal catat inten berlian lalaki mah besi beda besi jeung berlian neuneuh ge berlian mah dina lomari dikunci keluar ge sawaktu-waktu lantaran naon mahal sat-sat saeutik sabaraha juta hargana turun besi tara di apik-apik teh nyawa di pasar loak ditabrukeun sisi jalan kahujanan kapanasan tahiangan katabrak petot bengo di kilo besi
hayang jelas besi tas ibing teh bapak-bapak besi wungkul geus boga anak boga incu boga pamajikan der babogohan deui jeung budak SMA era kitu teu gaya we nu aya sok ayeuna awewe geus boga salaki komo geus boga anak der nyeleweng deui aya nu bakal muji nauzubillahi min jalik moal aya lamun ngaranna geus cacat ngomeanana moal anggeus ku saminggu 2 minggu sabulan 2 bulan setahun seumur hidup tercoreng inten berlian hati-hati lilis jaga mata ajaran Islam mun pakaian awewe geus beda ibu ditutup nganggo tiung nganggo jilbab lantaran naon mahal ayeuna zaman kamajuan derdang-danang teh dibelewek-belewek dina koran oge geuningan lain maju sia balik deui ka zaman jahiliyah hati-hati ya nah eta keur istri awas neng lilis azamun nasi haqqun alal mar'ati zaujiha wa azamun nasi haqqun ala rajulu ummuhu wewenang paling gede ka awewe nu geus rumah tangga nyaeta salakina wewenang ka lalaki lain pamajikanana tapi indungna ayeuna lilis geus nikah jeung Latif wewenang paling gede mah dina leungeun Latif lilis ku Latif rek dibawa pindah ka Aceh ka Irian ka luar negeri kolot teu bisa naon wewenang paling gede salaki tapi lalaki tah si ibing umur 62 tahun wewenang lain di pamajikan di indung ayeuna mah loba nu salah ngarti kulantaran geus nikah geus kawin geus rumah tangga pamajikan teh asa kawasa nepi ka lamun salaki rek mere duit ka indungna kudu susulumputan dasieun ku pamajikan eta nu salah geulis yeuh neng lamun salaki urang rek mere kanu jadi indungna ngabejahan we Kang Ibing mah entong dicarek eueuh jelema anu miskin mere ka indung teh eueuh di dunya ge mere ka indung 1 juta digentosan 100 juta Allah ar-Razzaq pemberi rezeki mau apa sabalikna pelit kanu jadi indung nyeri hateun hate indung doraka salaki doraka mah pamajikan milu hancur ngabejaan we biarkan dek mereka indung mah moal kabalas jasa indung ku 100 miliar moal sok kajeun tak yeuh keur panganten istri enak keur panganten lalaki ngaragancang terhengesan kelang minum heula keur cep Latif awas yeuh arijalu qawamuna ala nisa lalaki mah pamingpin ti awewe aya nu ngaranna pamingpin rek leutik rek gede bakal dipenta tanggung jawab di akhirat ngeuna anu dipingpinna kabeh pamingpin mah Bapak RT, Bapak RK, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Menteri kabeh bakal dipenta tanggung jawab kumaha lamun si Ibing jadi ketua RT we jaga di akhirat ditanya Ibing, bener maneh bade ketua RT, sumuhun, rumasa jadi pamimpin masyarakat RT, rumaos, kunaon pemuda di RT maneh loba keneh nu mabok, rek kumaha si Ibing tong jawabna Pak. Wah, lamun inget ka dieu mah jelema sararieun jadi pamimpin teh, moal paboro-boro nepi kaya serangan pajar. Gagabah teuing waranian, paingan Umar bin Khattab begitu kapilih janten khalifah Bapak. Raja, presiden, namun negara republik mah begitu kapilih jantan khalifah ngecelakeun Cisoca bari ngadoa ya Allah mugi abdi singkiat nampi ieu musibah tu musibah di urang mah lain kapilih jadi RT ge nangap wayang belegugna teh Aisyah merukan teu berat tanggung jawab tah eta batuk lain ceramah si patuker tah ayeuna cep Latif begitu nikah Anda langsung jadi pamimpin keluarga kumaha lamun jaga ditanya di akhirat Latif bener lilis pamajikan anjeun sumuhun rumasa anjeun jadi pamimpin sumuhun kunaon lilis jeung anak anjeun can salat rek kumaha tong jawab power ye kade mata keur cep Latif Kang Ibing mah mihape sebagai kepala keluarga pingpin pamajikan jeung anak jaga untuk tetap akimu sholat adegeun sholat lamun si Ibing ceramah masalah sholat pasti dibahas tara tinggalin
lantaran lain naon Kang Ibing mah lamun ceramah di nu hajat siga kieu terus terang sok bunga pacampur jeung hariwang bungahna ieu ningali nu hadir meuni pinuh lain dangdut lain layar tancap lain wayang golek bila kadar ge ceramah si Ibing bisa pinuh siga kieu bunga ieu cirina umat Islam cinta kana ajaran agamana ngan sok diteruskeun ku hariwang nama lain naon sok sieun lamun aya ceramah si Ibing pinuh siga kieu salat subuh berjamaah di masjid ngan sajajar ge aki-aki hungkul ka ieu nu paur di Bandung mah kitu mah loba keneh Pak di Bandungna di dieu mah sarua meureun atuh nyarah tapi sim kuring yakin di dieu mah moal beda ye apa nu ceramah ku Kang Ibing diterangkeun hati-hati Bu Pak ieu ciri-cirina zaman teh zaman edan tiba lagi mun ceramah diterangkeun wae ieu zaman edan teu percaya zaman edan sok saksian malam Salasa malam Jumaah bulan Mulud bulan Rajab kuburan karamat pinuh kudu tinggal loler ari masjid kosong garelo ieu jelema anu hayang beunghar hayang naik pangkat hayang tereh jodoh tinggal loler di makam emah takokak bari emah teh buta huruf kabeh kajian hujan kajian poek nisila mah abdi teh hayang boga imah cek mah teh boro-boro sia aing di kebon awi Kang Ibing mah lain anti lain ngewa lainnya ulah salah paham sabalikna karunya ka embahna arek teu karunya kumaha da bangsa aingna lalicik Bu geus sok tingali beunghar hayang naik pangkat hayang jodoh hayang tereh ai mere ka embah kopi pahit deui cek mah aing dibere kopi wae mah moal bisa hees sia teh meuni beuh ka karunya ka embah ai digeuruh-geuruh ngararamek Ibing urang lain minta ka kuburan nyuhunkeun maka Allah ieu mah hanya sekadar perantara naon make perantara atuh juga jual beli tanah geuning urang ge Kang Ibing lamun rek menghadap pejabat jelema penting tara bisa langsung kudu ka keamanan ka satpam kudu ka sekretaris kudu ka wakilna heuh da eta mah jelema aduh aing mah ieu Bu Pak adik-adik duh ceuk ajaran Islam jelema mah kabeh ge sarua teu jangkung teu penek teu hideung teu bodas teu dekok teu nongnong teu jabrik teu pitak sarua kabeh yang dinilai anu dipeunteun mah amal perbuatan iman jeung takwana tapi sanajan sarua dina kahirupan sapopoe mah dibeda-beda saha nu beda-bedana jelema geus sok tingali apan ku jelema dibedakeunana tukang macul jeung direktur moal bisa diuk ngareneng di kantor tetep beda dina onangan siga kieu ustad jeung koboy dangdut tara ngareneng anger we beda ijazah SD jeung doktoranas di kantorna tara bisa sameja tetep beda apan di dieu ge beda nu dihareup mah make kue di ditu mah moal sia anu ka isuk-isuk ge heuh ieu mah contoh ai teu diomongkeun da kadeuleu contoh malah ku beda nah zaman ayeuna mah nepi ka aya bedana antara pupus jeung paeh beda ari pupus mah jelema pangkat pejabat orang penting anu beunghar eta mah pupus anu jajab ka makam nage mobil ngabring dikawal maka sirine da pupus upami paeh mah gara sok tempo jamin teu aya kagableg anu nganterkeun ka makam teh opatan bari ngarobrol we da paeh eta mah ye masih mending di daerah Bobos macan aya di Jakarta mah Kang Ibing gogodeg ye di Jakarta mah kuburan ge kuburan geus di kelas-kelas kuburan aya kelas 1 aya kelas 2 bari sarua di ruang dah henteu sugan bade di kelas 1 Bapak dikurebkeunana sumuhun ngagalina rada jero adi mah teu aya biaya di kelas 3 wae mangga tapi sukuna nolol apa henteu kacipta meureun di kuburan jelema teu gablek marancung ceker bungkul marake sepatu kelenci Yo. Geus kajeun ka mana we ceramah mah. Yo. Yo lamun hayang nyaho peraturan jelema sarua di mana? Lamun hayang nyaho jelema sarua di jero masjid. Geus sok di jero masjid mah jelema teh kabeh sarua.
Ustad jeung koboy ngarendeng di masjid mah meunang. Tukang macu jeung direktur ngarendeng iya meunang. Ijazah SD datang ti heula sok wae disapareup. Doktoranna kapanerian wayahna we di tukang eta di masjid. Da can ngadenge peraturan di masjid, puntennya anu SD kapalengker eueuh. Di masjid mana? Tingali keur salat berjamaah dipimpin ku hiji imam. Imam ruku, imam sujud. Sadaya kompak dipayuneun holik Sang Pencipta. Paduli teuing imam jasa SD di tukang dokteran kabeh. Urusan. Da moal mungkin imam ruku kela SD. Dokteran semal kamiluan. Nah teu bisa. Tingalikeun bulan puasa. Eta bulan puasa peraturanna sarua. Waktuna imsak kabeh. Arek tukang macu, rek direktur, eureun. Bukana maghrib sararea. Dan teu sugan, Bapak geuning jam 3 siang tos tuang, apan doktoran? Teu bisa. Atuh karunya nu SD. Jam 10 peuting pepelengkingan keneh. Kunaon teu acan buka SD. Pae atuh. Tuh. Naon ibu atuh? Kitu matak ai jelema nek naon atuh make jeung perantara he anjeun tukang macu he bapak direktur he koboy dangdut bapak ustad aya pamenta geus langsung uduni astajib lakum geura marenta ka kami pasti ngabulkeun eta janji Allah. Carana lain gular-gular di makam mah takokak bisi musyrik aya nu alus wastainu bisobri wasolah penta ku sabar jeung salat tah nu bener mah eta. Hudang tengah peting tahajud beres tahajud pok ngadoa teu bisa ku basa Arab ku basa Sunda da Allah mangartoseun hayang naon hayang beunghar hayang naik pangkat hayang tereh jodoh hayang itu hayang ieu hayang rejeki malah hayang rejeki si ibing mementaana ge rada era arek teu era kumaha da menta rejeki mah geus unggal salat ge geus sok inget-inget temen bari diuk menta rejeki warjukni itu bari salat warjukni panteteng entar rezeki warjukni ngan kulantaran teu ngarti beres salat meni riweuh Gusti nyuhunkeun rezeki ari nu tadi mah warjukni aing mah da ustad nu ngajarna asal apa cangkem beri teuing naon warjukni lamun eudeuh oge ceuk Kang Ibing di mana salat geus beres tibatan gular-gular di makam-makam karamat aya nu leuwih alus wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu mangka harade ka kolot maraneh utamana ka indung nu ngalahirkeun tah ka indung bapa jelema aya mah balegu dukun didatangan makam karamat didatangan ari indung diarantep doraka sia kajenting ceuk mah mulia doraka ti indung hancur eta jelema sabalikna lamun ceuk indungna mulia arek naon mah. Ye bu pak adik-adik si ibing umur ayeuna 62 tahun lamun dek init keluar kota keluar Jawa keluar negeri ke tempat sangat loba teluh ganggaung warjit wallahi tara nyelapkeun keris dina cangkeng tara neangan dukun paranormal teu percaya komo tukang pelet teu percaya pisan aing mah tukang pelet pamajikan tukang pelet jiga gegetuk teu percaya balik we bebeja ka indung mah abdi bade ka ditu di ditu seueur jurig seueur telu ganggaung warjit ceuk indung jung sing salamet alhamdulillah 62 tahun umur wallahi can ngajaran diletak jurig teuing pahit meureun tapi saksian ku sararea wani jurig ngaletak si ibing demi Allah diletak deui sia sok jurig letak ku sia aing malam Salasa sia diletak ku aing malam Minggu cirian malam Minggu mah jurig ge seungit tuh salat lain ke kuburan salat keur nu teu acan salat tapi saya yakin anu hadir di dieu mah kabeh ge sok salat meureun heuh make meureun bisa aya hiji anu encan tapi da yakin da sok salat kabeh meureun heuh meureun mah keur cadangan ye masyarakat fisa qalu lam naku minal musallin lamun ditanyakeun ka maranehna naon sababna asup neraka maranehna ngajawab baheula kami teu salat jelas tegas tidak ada tawar menawar kajen urang ngadegekeun pengajian apeuting manggil kiai terkenal di luar negeri percuma teu salat mah neraka jung wae tanyakeun ka ajengan mana salat
Aduh Pak Bu, lamun urang tara salat pembalasan mah teu kudu jaga di akhirat, di dunia ge geus karasa. Lain cek batur baheula bahasa si Ibing pertama kali pisan reka Mekah puntennya abi koboy tapi haji. Bahasa pertama kali pisan Kang Ibing reka Mekah ku kolot di bejaan kade jalu sagala amal perbuatan maneh di dieu di lemur di tanah suci mah di Mekah di Madinah sok ditemrak-temrakeun wawalesna. Mimitina mah teu percaya Bu, malum koboy sumuhun-sumuhun tanah hati menyengsirikeun. Tapi 8 kali simkuring ke Mekah, 8 kali nyaksian ngalaman kejadian aneh. Masya Allah 100% saya percaya teu bisa dianggap heureuy. Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, ya Allah ya Rabbi. Saya Kang Ibing pernah ngalaman nyaksian ningali kejadian aneh nu teu asup akal. Saya di Mekah pernah nyaksian aya jamaah haji anggota kloter Kang Ibing. Eta jamaah saregu malah Bu. Eta di Mekah lamun manehna mani cai ngadadak saat pasti. Tapi lamun dipake ku batur ngagolontor. Asa si eta mani ret eureun geus disabun gegedor. Cing Kang Ibing Kang Ibing teh ketua kloter ieu panguruskeun kumaha saya unggal mani cai saat. Henteu loba omong dipanggil bae diharewosan. Cing inget-inget Kang boga dosa naon di lemur anu aya hubunganna jeung cai. Ngagukuk ceurik Pak. Rumah sai akan tak ikir nyawa sok pedit kena cai lebok sia. Malah aya jamaah haji aneh Bu, barang bus ke kota Mekah linglung teu inget ti kaler kidul leungeun teh ngan kikieuna jiga nu ngitung duit. Barang di papai-papai teh cenah keur di lemburna sok rajeun ngarenten-rentenkeun. Bilih kalaresan di daya tukang renten engal eureun sia. Doraka sia teh. Waduh Bu, malah tahun 84 mah si Ibing ngalaman kejadian aneh. Tah jelemana hirup keneh. 84 saya ingat hajina Haji Akbar. Aya peristiwa Mina. Tahun 84 mah Kang Ibing di Mekah di Madinah pagawean isuk-isuk berang sore peuting tengah peuting subuh pagawean si Ibing di Mekah nganter awewe anu sasab. Eta haji loba kasih Ibing deui meni asa ringsak awak nganter awewe sasab. Malah hiji mangsa mah aya awewe nu nyasabna teh urang Libanon. Aduh geulisna Bu. Eueuh ka daerah Majalengka ge geulis pisan. Eta meureun disebut putri jin teh. Men tadi anterkeun ka Kang Ibing. Ya Allah kajenting di Mekah ibu nganterkeun geulis mah sumanget. Ah bae jujur we da geulis. Dianterkeun imahna teh naek kana gunung-gunung batu Bu. Di rumah sakit Ajijiah teh naek keneh ka luhur. Ayeuna mah kakara kapikir manya aya we geulis mun dilumpangna nyelengseng dina batu kalawan suku teu karasa panas naek ka luhur Bu. Kapanggih urang Libanon cenah mangakuna. Begitu kapanggih maena nganuhunkeun bari ceurik Kang Ibing balikna si Ibing sasab sampai sapeuting Bu. Nepi ka ceurik dina batu sisi jalan. Bari ngagukuk inget-inget ya Allah naon atuh dosa abdi teh. Nah ari brai teh, Bu, Pak, kita tadi ge abdi teh bintang film. Lamun keur syuting film pagawean si Ibing nganter awewe geulis. Tah ti harita saya kapok. Taradek deui nganter awewe anu geus kolot. Udah nu ngora malebar. Ya. Kulantaran Kang Ibing mah di dieu na ge bodor da di Mekah ge mangi wae pika sirieun Pak. Kayak nyeling saeutik. Di Mekah ge mangi wae pika sirieun. Inget keneh ta gelombang kadua datang apan pinuh jelema teh jutaan di Masjidil Haram pasedak-sedak salat teh geuningan heureun usik. Aya di hareupeun Kang Ibing teh aya urang Arab jangkung gede make jubah bodas. Tah saya teh salat tukangeun eta ruku sujud cengkatina sujud poe si horeng hulu abus ka jero jubah. Eta kacipta urang Arab cekerna totojer cek dina hatena teh Aisyah rek naon susurungkuyan ka dieu. Aduh aing mah mangi wae pike serius. Terus bahasa pertama kali ke Mekah mah kena ngadongeng setik di bejaan. Ai di Mekah mah cenah beda jeung di urang. Di ditu mah lamun dicekelan janggot, dicekelan sirah kajenting kolot moal ngambek. Apa di urang mah dianggap teu sopan.
sok kana budak ngora jok rawok kana gado kolot beureuh teu dicabok mah di ditu mah teu nanaon lamun ditoel bujur ditepak bujur lalaki teh kasinggung jadi mun diceklan janggot mah sirah mah teu nanaon saya Kang Iwi panasaran nyobaan bener askar we askar teh polisi mun di urang mah ceklan we janggotna dikerebek assalamualaikum waalaikumsalam teu nanaon tah hiji mangsa mah tengah poe hareupeun masjid jin deket kantor pos urang Arab jangkung kudu janggotna ngambay penasaran sakali deui sak waing cekelanna janggotna assalamualaikum ai celengeung teh Kang Ibing abi mah urang Pasar Baru sugan teh urang Arab gitu lain urang Bandung aing era nah aya urang Arab ngomong Sunda ari mah di Pasar Baru Bandung nah duh naon bete tak itu sok salat paingan saur Rasulullah didik salat mah ti mimiti budak umur 7 tahun sapun kasang